Anak singkong di dari ya. Motor pati kuberakeun kitu. Aduh. Tenang. Loba motor mah dia. Dijelasan kumaha? Ulah teh di bahe mah kana ieu. Bahasana tuh. Aduh, kumaha. Bos mata ke duit pasti itu mah tuh. Handal tuh bos saya udah duit nah ya juga lumayan. Ayo bersemoga duit ya kumaha. Kalau mereka cuma aya acara ke siap-siap. Anak singkong di dari ya. Jajan mah. Arek bos. Lumayan kan kopi? Ayo lah. Ayo bos, kumaha ya? Dua bos. Arek. Sok wae jajan naon tah. Tenang duit mah loba. Tas caing ngajual cengkeh nu ka urang. Ruang jarah hilang. Ayo lah. Mumpung keluar duit ya. Juga ngeraktir. Ya keur saya hese kieu ayeuna juga sampai ge hese. Heueuh bubunya. Lumayan. Ya urang semoga sih. Siap. Sok kopi. Nah, minum nah. Seger kan, Teng? Kela, urang aya nu nelpon ieu. Bisnis. Angkat heula ku urang. Halo. Kumaha ieu? Cengkeh geus dibawa cantik ya, Bon. Tinggal duit nak tong dianjuk entong. Ya, bos kan nelpon. Ayolah heuh bayaran ku si bos nya. Siap. Jadi. Kayak iya. Bayarnya aku si anak Batak kita. Mohon. Mohon mangga siap. Bos. Nuhun ya, Bos. Abi di kantor aya kabar yoga nih, Bos ya. Siap. Yo, deik baralik anak singkong. Hasil oge ya. Ya, kok tipu oge-nya si anak Batak itu si Kehed. Lumayan lah tah. Bagi dua we. Bang bagi dua. Kan anak lapar kieu. Naik yang aing di mana we. Aduh, geus bisnis teh euy. Nah, ayeuna tinggal balik sare. Teh, sabarahaeun tadi eta barudak anak singkong jarajan itu jeung ieu ya. Tamu lawak. Oh, anu tadi teh janten jajan sareng tamu lawaknya janten 185-an panginten. Hah? 185 teh. Aing duit ieu beak ladang cengkeh. Kumaha itu barudak jarajan teh loba-loba teuing cenah. Awas ku aing ke mun panggih. No.